Warahmatullahi wabarakatuh. Abi badai naon, badai ninga buminya. Terus 2 bulan di tempatan lah. Koream gitu. Mah hidup numpang, da akun mah ditongongin numpang. Bulurang tempo we. Ayo gaskeun. Orang ngomongkeunnya supaya naon lain meh marane karunya ka urang gitu. Supaya maneh bisa lebih bersyukur lah anu hidup berkecukupan. Orang mah dasar hidup sorangan lah. Segala sorangan dahar we. Mun teu gawe mah moal dahar da era men tawai mah. Sak lah gawe ge naon we saaya-aya. Kuli gawe ge macur anjing. Maneh mah ngareuna dahar tinggal jajar tinggal namprak. Tah, imah urang juga kieu imah urang. Ada taruhan ya abis kasih. Imah urang ieu geus teu di tempatan saya 2 bulan umurnya. Geus aya 2 bulan. Tah. Cuma urang ge nya imah ieu teh cicing ge lah dina taneuh batur gitu. Imah teh lain dina taneuh sorangan matak bisa kumaha nya buktina we ieu ka dieu nya. Kata model yuk, ditolakan datang kalan, diharap ditukang malahan banyak. Kata teh, ting nitah ngusir, ting merenan meh iyo imah urang, belakang datang kalan teh. Positif thinkingnya meren meh iyohnya. Meh iyo tiga nama. Ngusir mah nya meh iyo. Maka jero nempo lah bae babalatakan ge. Supaya apalah kaya orang ja kumaha bisi aya nu ngomong urang mah jalema senang tawa naon nu beban maneh mah teu ngarasakeun maneh mah dalah paksa we senang lah atuh poe mah urang mah jiga kieu maneh teh era ngabala jeung urang Itu atuh mah urang jaga urang mah teu bisa ngarenna naon kan bae ah kan biasana batur mah nya aya duit sok loba baladenya ada urang mah kieu we urang ge babalatakan kieu. Urang disaplak inung urangnya eueuh. Urang ge hidup urang malah jadi asa kumaha nya, asa tujuan lah. Di haroream segala ge. Ayeuna segala beban ku sorangan. Tuh bapak kitu teh lah aing ngelieur. Urang nga-YouTube teh hayang nyobaan kitu ngangkat derajat hidup urang lah, jangan di adik urang. Harunya ayeuna di urang diledek we jeung diledek ku batur. Nah, ieu prestasi urang kayak kudu. Tah. Urang teh da teu bodoh-bodoh teuing urang teh atuh. Urang ge pernah lah pintar ke sakola mah sarua. Ngan cuman meureunnan nasib urang kurang beruntung gitu. Jadi maneh mah nya kudu naon kudu leuwih bisa bersyukur lah masih loba kitu jalaman sanapeun maneh urang lae ge masih bisa bersyukur kitu da loba kitu nu leuwih henti urang lah leuwih sanghara ti urang meureun batur mah harta beungar tapi fisik meureunan kurang ari urang mah alhamdulillah we kana janten boga harta tapi alhamdulillah fisik mah sampurna gitu bisa kene gawe lah bisa ngalak paribasana jang urang jang adi urang juga kieu mah urang geus rek untung urang mah sabaraha bulan deui wae da biasana sih urang ge sok di dieu jeung maneh nya sok mariting di dengan ku sabab nya kitu teh nya saetu keur urang mah keur mah teh gawe kitu urang teh kasihan ku salistrik-listrik acan utak ayeuna ka Lebak teh imah teh mok ngadon eta teh lain urang tanyakeun we tah pasti eta. Dahar ge urang momentanya. Aslina, Bro. Penting mah bersyukur we nya. Urang mah da lain jalma senang, urang da lain. Tak lah lamun nyeri hati mah nyeri hati lah loba nu ngomong. Kitu kieu da meureunnan tarang ngarasakeun lah. Coba sarialah di posisi aing. Kumaha rasana? Kadang si tempat saya hanya kepikirnya si tempat saya di pepelakan. Wah, enu kacai gas, jangan enu kacai, balikan ini udah tahu enu kacai. Bawa bahagia. Jedakeun latong.
tong bayar we. Tuh. Tangka cengkehnya. Katanyakeun ka ieu we tangka cengkeh sakulilingna nya. Heeh. Ieu teh digana mah meh ieu. Aduh, orang meh ieu dalam tah ngusir positif orang meh ieu. Heeh. Meh ieu aya jualeun meureunna engke melak cengkeh tuh. Ieu teh cengkeh hungkul. Ya, orang mah terbuka tinggalan gitu, enak kalau tuh ge sugan kumaha eueuh urang mah. Nya mun bisa hidup sebatang kara mah sebatang kara gitu lamun urang di lemur di dieu eueuh dulur. Geus jadi galandangan meureun aing mah. Ambil ah. Yang marane nya kudu bisa bersyukur lah. Kamu ayeuna maneh mah meureunannya jalema aya kolot araya kene gitu. Yang jajan meureunnan tinggal namprak, yang naon tinggal menta. Kudu bersyukur lah. Ulah ayeuna menta sakitu mah kurang naon kurang ulah. Batur mah nya loba nu leuweuhan ti urang. Batu mah cek parebasana yang dahar ge kudu naon teh mulung di tempat runta urang mah alhamdulillah kan dahar mah cek parebasana jeung uyah-uyah wae mah temulung. Bener. Parebasana urang lagi masih bisa bersyukur urang ayeuna teu ngarenung mah ya Allah nah urang mah miskin batu mah beunghar teu urang mah. Nah naon harta mah mau dibawa modal. Sanajan meureun nya suatu saatnya channel urang bisa gede. Bisalah pasal bakal jadi jalma beunghar lah urang mah poho ayeuna jalma-jalma nu dihanap. Urang mah nyeun teh hayang ngabeungharkeun jalma eueuh lah. Kan urang naon daya lah ayeuna boro-boro mereka batur nya. Yang soranganeun wae ge urang masih kena kurang urang. Mulut adi dua urang. Adanya urang ingin konten kieu lain supaya meh maneh karunya ka urang lain. Supaya manehnya lebih bisa bersyukur. Lu bisa ayeuna sakit teh bahwa geus cukup lah yang maneh mah teu ngarasa kurang lah. Picenya sifat manusia anu ayeuna terus-terusan kurang dibere sakitu kurang, dibere leuwih kurang, saanu kurang. Lobakeun cukup keur hirup. Penting mah ayeuna urang jalema teu boga nya getol salat, getol ibadah lah. Teu sugan kumaha ya Allah kumaha miskin kumaha teu. Getol salat nya tenang we hate mah biasa. Mungkin bae da rezeki mah nya anu ngatur, eno urang mah kudu bisa ikhtiar mulai nya. Ikhtiar bersyukur. Ikhtiar sabar lah. Sabar. Urang enak ngadoa ya Allah hayang beunghar naon-naon. Allah teu dibeungharkeun, lain teu dibeungharkeun can waktuna. Ulah sudon kalau Jeung ulah ngadoa hungkul da kudu jeung ikhtiarna nya. Intina malah mana kudu bisa bersyukur. Gitu. Atur nuhun nya kanu tos ngapolo nya. Salah ngapolo jadi salah ngomong we ku bakat nyeredet hate mun teh. Saudara mah hayang ceurik urang teh. Ingat kanu ngaran inu. Atur nuhun nya kanu tos nonton ieu video. Sing arageng milikna lah. Bersyukur, sabar, ibadah, niatnya yang support terus ya, supaya suatu saat bisa mereueuh ka jelema-jelema di sana. Nah, orang enak yang bebatun orangnya berjuang gitu lah. Yang angkat derajat hidup orang masing-masing, yang angkat derajat hidup anu sahana pun orang oge. Yang atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.